Galita acara salajengna Dongeng Sunda Mang Barna di 80,8 Lita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Asal Usul Raja Kalong. Ieu dongeng teh karangan Mang Giok. Mitra kaundangu hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat urang teh parantos dugi ka hawar-hawar kadenge sada orok anu tinggal luar. Sakapeung kadenge jelas, sakapeung deui lilih lir barang ngeongna sora leungit. Orok teh terus gogoaran semu peuyeuh. Datangna lebah tangkal waru anu hieum jeung gede luhur. Teu jauh ti dinya hiji jirim ngagulantung ngabeleg-beg hideung mata keung. Ukur matana bae anu moncorong hurung lir ruhak sakebaran. Upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya hanca teh. Kumaha terasna? Mangga atuh urang sami-sami lajengkeun deui wae. Kangge mitra kaundangu sadaya. Mang Barna ngahaturkeun wilujeng ngabandungan ieu carita dongeng teh. Sok mitra kaparayu sadayana. Hawar-hawar kadenge sada orok anu tinggal luar. Sakapeung kadenge jelas, sakapeung deui lilih lir barang ngeongna sora leungit. Orok teh terus gogoaran semu peuyeuh. Datangna lebah tangkal waru anu hieum jeung gede luhur. Teu jauh ti dinya hiji jirim ngagulantung ngabeleg-beg hideung mata keung. Ukur matana bae anu moncorong hurung lir ruhak sakebaran. Lila koleang anu ngabeleg-beg teh murag tuluy ngagayabag sarta nyewet muru kalaneuhkeun. Atuh anjing teh beuki rame ting cungungung patemalan ti ditu ti dieu. Awor jeung sato-sato sejena nu teu ilahar kadenge ku manusia biasa. Aya nu siga jejeritan, siga anu ngageunggeuk, malah nu siga ceceleukeuteukan bae ge aya. Milu ngaramekeun peuting harita nu pinuh ku lalang seahe. Teu jauh ti eta tempat kadenge tatabeuhan mirig Nyai Sinen anu keur ngahaleuang. Pancegna di hiji kacutakan nu cacah jiwana cukup padet tur loba. Midangkeun lagu-lagu kasmaran jeung tembang-tembang kinasihan. Peuting harita di eta kacutakan keur meujeuhna suka bungah galumira. Ari anu jadi sababna kicutak geus kasinugrahan orok kembar sadua-dua. Awewe jeung lalaki montok tur malulus. Teu aneh lamun kicutak teu sirikna totompokan ngayakeun hiburan saking ku bungah-bungah. Teu nyahoeun lamun peuting harita aya bahya, nyatana bahya pati anu keur ngadodoho ku lawargana. Utamana kasih jabang bayi kembar nu karek puput puser. Geus hampir 4 poe 4 peuting.
rupa-rupa kesenian dipintonkeun ku Kicutak. Beuting eta ngarupakeun beuting pamungkas. Enggoning nutup rasa syukur Kicutak ka Hyang Agung. Nupa nya dina kaayaan kitu. Luhureun tatangkalan aya nu Nyiroro turun tuluy nyeot ka luhureun nu lalajo. Kontan atuh ting raringeuh bari tarangah ka luhur, seot. Gaya bag eta makhluk muru ka luhur papanggungan. Cerit sinden dengan cerit koceak tukang bona ngoceak. Sakur nu aya di luhur panggung birat tinggara jeung ngalumpatan ninggalkeun tukang goong nu ngadon ngayak-yak eleh babar ti heula. Awakna oge tika ngalaper aduh. Bakatku soak meureun. Nenyo nu ungkug-ungkugan bari sungar sengir nyangerengan. Nemongkeun huntu nu rangeteng. Di bulan ku ciduh mati ngandung jaram. Eta makhluk teh disada mata geuing. Garapak ngagarapak. Laju ngagayabag kalebah imah Kicutak. Ando rebah jerit awewe ngajerit. Ngoceak adu budak ngoceak awor jeung sora kolot nu awong-awongan sisinglar. Kadenge di jero sada anu blagdik-blug di barungku sora nu ting borobot. Pamustungan anak kadenge sada orok nu ngagoar
matak leuwas. Gorobas lebah suhunan gicutak aya anu ngagorobas. Disusul ku ngablesatna hiji kalangkang kajomandara. Hawar-hawar sora orok bogowaran. Sararea kaciri ti antara mencorong nak bulan anu keur bengras teh. Aya hiji kalangkang hideung anggeuy-anggeuyan. Bari kadua sukuna nu lalancip ngarangem orok kembar kicutak. Raja Kalong. Sane kalah. Uy, Raja Kalong. Sane kalah eta mah. Jalma karek bisa pahibut sanggeus Kalong teu kaciri. Nu lalajo langsung birat nu dagang kalayak daganganana awur-awuran. Aya nu mirosea. Urudu lumpat ka kidul berebet lumpat ka kaler pareok mengkoal jalma teh bener-bener kaweur. Saking kusieun jeung kagetna. Dumeh teu nyangka bakal manggihan kajadian samodel kitu. Beuting eta aya dua kajadian lumangsung. Anu pikangeneseun kahiji di lemur mangsa sareupna. Kadua di hiji kacutakan di tengah-tengah jalma loba. Ti suklakna ti siklukna. Malah lain ngan ukur peuting harita. Isukna geus deui bae kadenge beja magar di hiji dukuh. Sarua didatangan ku makhluk sabangsa elong gede. Jadi korbana orok kemar bari saurang oge taya anu bisa ngahalangan. Sumawona ngalawan. Gerakan eta Kalong gede teh kacida gancangna. Sarta kakuatanana rohaka. Kungsi ngarug-rugeun pantoguha nu dipake panyumputan korban. Bantur kahariwang nu kungsi disawalakeun dina riungan karajaan jadi kanyataan. Raja Kalong mutapana kaganggu kiwari ngulayaban malah geus mimiti ngagunasika jalma-jalma anu teu tuah teu dorita keneh. Sang Prabu Langlang Bumi nyalukan para mantri ka tutwa dia balad tantama jeung sejena kaasup ki Subali jeung sababaraha urang prajuritna nu sababaraha waktu kalarung milu ngajorag ka Gunung Manglayang. Nanya kalawan gemet ngeunaan eta Raja Kalong bisi aya carita nu kaliwat beja nu kapopohokeun ngeunaan si Kalong kajajaden. Mung da memang ukur sakitu kitu na taya beja deui leuwihna ngeunaan eta Raja Kalong. Sang Prabu rumahu. Saha sabenerna eta makhluk teh? Manusia atawa kalamercu? Boga maksud naon eta makhluk nepi ka terus-terusan ngincer orok anu kemar? Kasupuan cobi kumaha? Nah salira gaduh pamenak. Saur Sang Prabu ditungtungan ku ngarinat kalaku panasehat raja. Terus terang Incu Prabu. Eyang ge ngaraos hemeng ku datangna si Raja Kalong di wewengkon bumi kulon. Eyang kungsi tataros kanu weruh. Nah aya hubunganana ieu Raja Kalong nu kungsi geger nalika jaman eyang tarus bawa. Kumaha hasilna Yang? Hasilna biasanya tiasa henteu. Maksudna kumaha Yang? Eta Raja Kalong teh sarupi nanging benten maksud sareng tujuanana. Lita FM
Masih sasarangan sareng dongeng Sunda Mang Barna di 80,8 Lita FM. Urang teraskeun mitra. Kabungkur eta makhluk kikituana teh nguning tuntutan hirup. Nurutkeun naluri sar kira cocok keur nepikeun paminang sarayaan kaula teh. Serius perkawis eta mah jisim abdi wae Gusti. Cek Subali nyembah. Halus kaula panuju. Nah andika butuh prajurit. Teu kedah. Sawios abdi bae nyalira supados laluasa di perjalanan. Sang Prabu unggut-unggutan. Tuluy inyana ngadamelang layang ditujukan. Sang Prabu unggut-unggutan. Saterusna inyana nyieun lang layang tujukeun ka Sang Purohita Karajaan. Nu kiwari nuju aya di Saunggalah Kuningan. Ulah diisuk-isuk deui Senapati. Wayahna ayeuna keneh andika miangka Saunggalah. Rampung dawuh tutas pangandika nun. Mangga Medra Kanjeng Raja nyelang ngagutrut heula ngadamelang layang kanggo tepikeun ka Sang Raga Suci. Rengse ditulis langsung di pas. Jegug-jegug cungungung sada anjing anu babaung. Bulan moncorong badagna leuwih ti biasa. Warna nabet ngabeleugeudeur beureum semuhurung liruhak seuneu. Dua jalma katemong keur ting jaranteng hareupeun hiji guha cadas. Awakna mah baregang. Sakujur badana buni ku kain warna hideung. Keur anteng ting jaranteng kitu hiuk aya angin ngagelebug mata keung. Seah lir hujan silantang. Nang daunan tepikeun ka rabeng rokrak jeung pangpungna haliberan. Ting rokokok ting dorok-dok teu kuat teu nahan angin anu sakitu badagna. War bet hawar-hawar kadenge sada anu gogoaran datang ka bawah ku angin. Sakapeung jelas sakapeung deui ngiles teu kadenge. Kadenge di Yomantara sada aya anu ngaceritari. Kuno duaan kareret di antara moncorongna bulan aya anu kumalayang. Nyatana kalangkang hideung anu beuki lila beuki ngadeuketan. Sedangkan orok mangkin jelas kadenge kuno duaan. Breh meh bareng nu duaan tarapak deku. Bareng jeung kitu kalangkang hideung nu kumalayang. Mohon prajurit taregos. Syukur bagja kumanjangan andika duaan masih saratia ngajaga ieu guha. Sami-sami nun. Kumaha nah ka dia aya datang? Kantenan sun. Ki amek sura sabalad-balad. Jempe sakedeung duaan teu wani loba omong sama meh ditanya deui. Sikapna masih tapak deku tacan wani nangtung lamun can diparentah. Aya naon rame-rame maranehna datang ka dieu prajurit? Nu mawi nun ka katiwasan. Katiwasan kumaha? Nah aya musuh? Sanes nun. Ringgeus? Bejakeun teu kudu asa-asa. Eta nun, enden ratna inten ngalolos. Naon? Dedengean teh si ratna inten kabur. Leres nun, malihan Raden Linggapaksi oge ngiring di sanak. Kurang aja. Beunang dipikaheman. Sadaya-daya nun. Terus ayeuna kamarana si Anjali jeung anu sejena nuju nyusul milarian nun. Ya geus, pikeun saheulaanan mah laporan andika katarima. Hei prajurit taregos. Hatur nuhun tutua. Da ayeuna jung geura mulang tinggalkeun kaula sorangan. Mangga nun mangga. Cenah heujeun sakadet netra langsung robah jirim jadi kalong kajajadeun. Matana hurung lir merah dalima. Nu sakujur awakna pinuh ku bulu lemes. Masara-sara leungeunna tumuwuh kulit ipis mangrupa jangjang kalong. Cileng koleang kujubar. Manehna luncat ka jero talaga getih. Lep teuleum teu timueun.
berekbek cai talaga beberekbekan nimulkeun lambak leutik anu pating sirili. Silih udag ka sisi kares. Tidila anu beberkan teh rongkah mokaha malah tuluy ngagolak siga cai jero leuwih kawah. Di luhur bulan beuki moncorong, molotot lir mata batara kala, nyorot mud-munan guha anu kurowo, nyipuh talaga getih nu ampir sakabehna. Kasipuh ku cahya bulan bareng jeung gemlengna talaga kasipuh ku cahya bulan. Padadak cai talaga gitu mung serat kaluhur mancaura ka mana-mana. Bulisat burudul ngadadak di jero talaga aya anu ngaburudul bari ricit ribuan kalong ngadadak minuhan eta guha. Pareok atuh eta kalong teh kaluhur batu gede tuluy ngumpul ngajadi hiji jeleg ngaja ngelek jadi si raja kalong. Dul jadi ribuan kalong di ngaburudul ka sisi talaga jeleg jadi raja kalong deui ngan kitu jeung kitu nepi ka sababaraha kali jeung punah pindah tempat. Kadenge si raja kalong seuri lelenggakan sorahna mangkin kuat nepikeun kala langit guha. Pating bururu bangun rek sabrug-brugin runtuh. Mega hideung ngadadak ngagulung. Ting buringkal di luhureun Gunung Manglayang. Najan kitu ukur ngaliwat, tuluy maju katiup angin dang darat pancaroba. Mitra kaum dangu carios anu judulna asal usul Raja Kalong. Rupina tamat dugi ka dieu mitra episode asal usul Raja Kalong teh tamat dugi ka dieu. Tangke teh terasna saudara manjiok teh bade kana episode anu kadua nyaeta Menggana Purusa nyambung kana episode Menggana Purusa dina ieu carios engke tangkes nyarioskeun ngeunaan Ki Subali lajeng Ratna Inten sareng putrana oge Angka Wijaya itu jandan carogena kumaha entah nasib Ratna Inten Katut Angka Wijaya oge Nyikala Arum kumaha lajeng Subali teh saha nu salaresna nyambung teh kadinya saurna teh mitra sakali deui asal usul Raja Kalong Nengnong tamat dugi ka dieu. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Lita rengse kahaturkeun dongeng Sunda Mang Barna di 80,8 Lita FM untuk senyum keluarga Indonesia.